Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus stand up komedi untuk menghibur sahabat MKC TV. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dia Ki Kampak karek carita, carita naon Ki? Nu bangor kunaon loba anu gelis. Nah didinya loba anu nanya kaki Kampak, hah ai maneh sok lieur sok bingung. Yeuh geus teu kudu lieur geus teu kudu bingung. Naha kunaon nu bangor loba nu geulis. Tah aya kan laguna ge. Kunaon nu bangor loba nu geulis nyaeta rasa maneh boga rupa hade awak alus mentak kalakuan teh lolobana sok benghal ya, sok bengal ya. Padahal mah lamun manehna bager bakal leuwih alus. Alus kanu naon? Alus kanu katurunan nya, babat bibit bebet bobot eta kudu dijaga. Ngan ieu mah henteu ayeuna mah. Kadang-kadang nu geulis teh emang bener sok loba anu bengal. Ayeuna komo anu sok make maskara, ieu di bola-bola buuk panjang, di semuting, ieu di beureumman, ieu di kutek alus. Leumpang guat geot. Eta tukang cendol ningalikeun nu kitu keur di ondangan. Ondangan di nu hajat tukang cendol keur ngaladangan kitu nepikeun ka peupeus eta tamplok wadahna. Kunaon nepi ka kitu Ki cenah nya tukang cendol balangah wae. Oko ngaladangan cendol kieu ningali anu nek ka ondangan leumpang. Wal geol gutak giteknya kekereunceman. Otomatis ieu teh ka mana karep yeuh. Teu nyaho cendol geus sabalah siukan da kadinya. Nepi ka leueur mun kanu leungeun kot pray we. Tah aya nu kitu. Mentak lamun bisa mah nu geulis teh ulah balalangor karunya ka tukang cendol nepikeun ka akhirna naon rugi di dinya teh teu bisa ngajual karena naon nya cendol beak kikian wae bolongo mata simeuteun. Oke cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.